Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Damar Anting bagian anu ka-opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Damar Anting bagian anu ka-opatna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, 7 tahun geus kaliwat tisaprak kadatangan Nyi Larasati anu dibawa ku Nini Cempaka ka Karajaan Dasar Laut Kidul. Poe eta di rohangan Paseban kadenge sora gamelan ngaguruh teu eureun-eureun ti mimiti panon poe mucunghul ti langit laut. Ieu jadi pertanda bakal aya kajadian gede di Karajaan Dasar Laut. Sanajan katempona ku panon biasa mah kaayaanana siga biasa wae. Ukur katembong di dinya aya Ratu Sarabanca jeung genep urang wanoja geulis pangiringna. Terus aya Nini Cempaka jeung aya Nyi Larasati. Tapi lamun masuk dibuka hijab matana di dinya teh ngajeng-jreng pasukan prajurit Ratu Laut Kidul. Kiwari Nyi Larasati geus jadi saurang wanoja rumaja umur 17 tahunan. Pangawakanana jangkung leutik, raraina endah seperti anu geus dipidangkeun 7 tahun ka tukang. Poe ieu mangrupakeun poe pangpentingna. Sri Ratu Sarabanca anu ngawasa Laut Kidul baris lengser masrahkeun tahta jeung kakawasaanana ka Nyi Larasati. Lantaran ngan ukur Nyi Larasati anu dianggap pantes pikeun teruskeun kakawasaan Karajaan Laut Kidul. Sabab sifat jeung tuahna
geus aya ti lahir tur teu bisa dipimili ku batur. Upacara pangangkatan lumangsung ringkas ngan ukur dihadiran ku Ratu Sarabanca, Nyi Laras jeung genep wanoja geulis pangiringna kaasup Nini Campaka. Tapi sanajan ringkas lumangsungna tetep sakral tur pinuh ku khidmat jeung loba kejadian luar biasa anu hese dipikaharti ku akal manusia biasa komo pikeun Nyi Laras sorangan. Laras, poe ieu kula muji syukur ka Pangeran nu ngawasa kana sagala perkara anu murbehing ieu alam. Kalawan disaksian ku para pangiring jeung Nini Cempaka, dina waktu anu ieu pisan kula saja lengser turun tina tahta rek masrahkeun kakawasaan tahta karajaan dasar laut kahidep. Amanah ti kaula sing pageuh dicekal jeung sing bener dijalankeunana. Genep pangiring wanoja geulis katut Nini Campaka bari salawasna marengan hidep saperti maranehna geus marengan kula meh 500 tahun. Oh, 500 tahun? Nah laras kitu Gusti Ratu. Berarti abdi oge baris panjang umur sapertos salira Gusti Ratu. Padahal salila eta rarai Gusti Ratu geuning terobi-robi janten sepuh. Gitu. Cek Nyi Laras pinuh rasa kaheran. Ratu Sarabanca teu ngajelaskeun, ngadonuluykeun omonganana. Laras, seperti anu geus diwasiatkeun ku Pangeran liwat sumpah para sesepuh. Kiwari kula baris mulang kana asal jeung wujud sabenerna. Sanggeus nyarita kitu, saterusna Ratu Sarabanca ngareret ka Laramanik anu geulis make papakean coklat. Sementara Nyi Laramanik terus indit leumpang, tapi teu lila balik deui bari mawa dulang emas. Di luhur dulang emas aya parukuyan anu eusina arang ruhai anu geus hurung. Parukuyan teh digolerkeun hareupeun Nini Cempaka anu sapada harita sinini langsung ngaluarkeun menyan tina balik beubeurna. Kalayan teu talangke deui, Nini Cempaka terus ngawurkeun menyana kana parukuyan. Atuh harita keneh oge seeusi rohangan paseban dipinuhan ku nyamuangna menyan anu sanget. Nu satuluyna Ratu Sarabanca marentahkeun sangka Nini Campaka mapatkeun jampe pamakena. Genep pangiring Nyi Ratu Sarabanca bareng tungkul dituturkeun ku Nyi Larasati. Sementara Nini Cempaka nangtung bari ngangkat leungeunna. Panonna dipeureumkeun, bibirna kunyem-kunyem ngalapalkeun jampe pamakena. Sanggeus jampe na dibaca rengse, Nini Cempaka mawa Nyi Laras leuwih deukeut ka hareupeun Ratu Sarabanca. Kuleungeun katuhu Ratu Sarabanca nyekelan batu permata nu salila ratusan tahun napal pageuna tarangna. Kalawan launan eta batu permata teh dicabut anu ngagencelang herang. Sementara ti kajauhan kadenge sora ombak pating cilegur disambung ku sora angin anu ngakuruh mota. Pereumkeun panon hidup Laras. Tereup harita Nyi Laras meureumkeun panonna nurut kana parentah Ratu Sarabanca. Sadetik ka hareup srat-srat
Sakilat pisan batu permata kiwari geus pindah kana tarang Nyilaras ngahiji jadi sakulit sadaging napal hamo bisa dibuka. Dadak sakala nalika batu permata nempel na tarangna Nyilaras ngarasakeun parobahan anu tumiba kana dirina. Awakna karasa enteng, pangdengena jadi luar biasa seukeut. Sabot keur kitu Ratu Sarabanca kadenge mere parentah deui sangkan Nyilaras mukakeun matana. Sok geura beunta deui Laras. Nyilaras beunta ana breh teh. Barang matana geus beunta Nyilaras satengah kaget. Kusabab tetenjoanana teu kawas biasana. Dirina kiwari bisa nempo anu mustahil. Nyaeta bisa nenjo perkara anu hamo katenjo ku jalma biasa. Naon anu katempo ku hidup ayeuna Laras? Abdi ningal aya ratusan ribu prajurit di luar Gusti Ratu ngajajar rapi, ningali sagara lega di luhur, aya parahu, para pamayang, aya pulo-pulo, manuk-manuk jeung sajabana. Tapi kunaon geuning kiwari abdi bisa ningal kawas kieu Nyi Ratu? Ratu Sarabanca mesem tuluy ngawalon. Eta kabeh lantaran batu permata anu kiwari napal pageuh dina tarang hidup, ditambah aya kekuatan batin dina diri hidup. Dumasarkan hal eta ayeuna hidup geus resmi jadi ratu anyar di kerajaan dasar lautan. Kiwari geus waktuna kula pamit pikeun mulang ka jati mulang ka asal. Nini Cempaka jeung genep urang wanoja pangiringna pada ngahormat ka Ratu Sarabanca, tuluy ngahormat ka Nyilaras. Sedangkeun pikeun Nyilaras harita jadi samar pola oge, dumeh teu biasa dihormat jeung disujudan jiga kitu. Ratu Sarabanca ngarangkul Nini Cempaka pageuna keranan, tuluy ngucapkeun salam pamitan bari panonna teuasa beus ngecelakeun cimata. Saterusna Ratu Sarabanca ngagandeng hiji-hiji genep pangiring wanoja gareulisna. Tuluy terakhir Ratu Sarabanca ngarangkul jeung ngambung pipi Nyilaras bari pok cumarita. Kade Laras, jaga pusti-pusti ieu karajaan urang Laras. Hatur nuhun kana kaparcantenan Gusti Ratu ieu ka abdi. Mung punten manawi ieu mah kapayuna urang nah tiasa papendak deui atanapi moal Gusti Ratu. Laras, kula baris datang dina mangsa mun bener-bener kerkayaan genting. Hidup tinggal nyarita ka Nini Cempaka tanpa dipenta oge mun aya bahaya anu bakal niba ka hidup atawa ka ieu karaton. Kula baris datang Laras. Ceuk Ratu Sarabanca kituna teh bari ngalengkah mundur. Terus nyarita deui ka Nyilaras. Laras, hidup kungsi nyarita hayang mibanda panenjo sabening panon kula. Poe ieu kabeningan eta geus jadi milik hidup Laras. Samemeh Nyilaras nyarita, Ratu Sarabanca tuluy ngalengkah leuwih jauh. Leungeunna diangkat ka luhur, lalaunan ngadadak haseup kaluar tina waruga Nyi Ratu Sarabanca. Pakaian biru ipisna seutak saeutik mimiti leungit sirna, awakna robah jadi sepak tuluy bodas sakabehna. Nempo kajadian model kitu Nyilaras meh hampir ngajerit lamun teu gancang nutup sungutna. Kunaon Nyilaras rek ngajerit? Kusabab awak Ratu Sarabanca kiwari robah jadi buaya bodas.
Lalaunan nalika eta buaya bodas geus ngajanggelek sagemblengna, haritau eta buaya bodas lalaunan ngalang geor turun ngaliwatan handapeun tahta kursi gilang kancana, turun kana tangga nyusur karpet permadani biru, tuluy las leungit tina teutepan, ilang tina pandangan. Tulila cegur kadenge sorang cilegur siga aya barang berat anu murag kana cai. Kupanon anu ayeuna nu kapamilik ku Nyilaras bisa tembus. Nyilaras bisa ningali buaya bodas eta teh asup ka sagara, ngojai gancang nuju ka arah kidul. Satulina leungit sabab kahakan ku motahna sagara kidul anu motah. Para wargi sadayana lenglangna langit poe harita teu salenglang kahirupan anu asa balik deui ka mangsa 3 taun kalarung. Dunya asa ngaradak hareurin nya kitu deui pamikiran anu sarwana cuscos saling silang teu puguh naon anu kudu dipilampah. Untungna kayaanana jauh beda jeung Damar Anting anu keur leumpang bari goyang-goyangkeun bungkusan daun anu eusina sangu. Sangu anu dibungkus ku daun bintinu. Sakapeung eta sangu teh dialungkeun ka luhur, tuluy disanggap deui, dialungkeun deui, disanggap deui. Kitu jeung kitu we eta sangu anu dibungkus ku daun tisuk teh. Bari jeung kituna teh teureun-eureun Damar Anting heheotan. Beuki lila Damar Anting leumpangna beuki ngajauhan ti jero hieumna leuweung geledegan. Nu akhirna hawa sisi basisir geus mimiti karasa nebak kana awakna. Komo waktu pating celegurna ombak mimiti kadenge anu ngajentrekeun yen lumampahna Damar Anting bener-bener geus anjog ka basisir laut kidul. Akhirna aing nepi oge ka sisi laut. Asa geus lila karek kiwari nempo deui ieu laut. Ti saprak harita waktu patepung jeung Ratu Sarabanja. Ayeuna mah mending dahar heula we. Ongkohnya ieu sangu anu di bulan ku daun tisu. Bari sakalian nungguan anu baris datang nya mending dahar heula. Sugan we aya anu ngalungkeun rokok sanggeus dahar. Kitu gerendengna Damar Anting harita. Saenggeus mastikeun yen dirina kiwari geus aya di laut kidul. Murid Eyang Siralodra teh laju leumpang deui. Najan tadi kapikiran arek ngadondar heula. Tapi nu puguh mah Damar Anting kalahkan nangtung di luhureun pasir. Nenjo kat arah tengah laut anu mentonkeun kaendahan. Sementara cai laut jeung budahna pating salawur nyimbeuhan kana sukuna. Meunang sawatara waktu mah Damar Anting nangtung satuluyna ngalengkah ka pelebah tangkal kalapa anu rungkad malang na luhur pasir. Di dinya manehna tuluy diuk dina catang kalapa bari tetep neuteup ka arah laut. Lalaunan Damar Anting muka timbal daun tisukna anu tadi dibawana. Tetela saenggeus daun tisukna dibuka katempo sangu bodas anu masih haneut keneh. Deungeunna lauk meunang meuleum. Aya sambal tarasi
aya daun rende, daun salada, peda beureum, jengkol ngora, jeung aya 2 buah 2 siki bonteng jeung terong. Damar Anting ngagerendeng. Duh, di mana atuh aing kudu si banyu, sedangkeun mun ku cai laut pasti bakal asin jaba bakal cepel. Tapi geus lah tuh kudu si banyu sagala. Piraku jawara kudu si banyu. Jaba ge moal aya anu nyarek ieu kajaba mun aya si Garini. Nu saterusna ngan celebok we Damar Anting tuluy ngahuapkeun sangu bawanana bangun anu nikmat pisan. Tapi karek oge sahuap 2 huap ti tukangeunana kadenge sada aya sora lengkah suku anu ngadeukeutan ka dirina. Red gancang Damar Anting ngalieuk. Nalika ngalieuk anabreh teh di tukangeunana kiwari geus aya saurang nini-nini anu buukna bodas acak-acakan. Papakeana sarweh lengkah sukuna semu goyah. Jigana lamun teu make iteuk mah tangtuna si Nini asa kudu sabaraha kali ti gebrug murag. Harita Damar Anting merhatikeun iteuk si Nini nu dijieun tina besi kuningan. Sabab salianti gugurilapan katojok ku cahaya panonon poe. Tapi nyata iteuk si Nini mah katampona jiga nu sok diurus sanajan ari kaya nama percis jiga Nini baramain. Si Nini nangtung semu bongkok hareupeun Damar Anting bari nyekel iteuk kuningan. Napasna sada seseg terus batuk sabaraha kali. Matana anu semu layu neuteup seukeut ka Damar Anting cukup lila. Nu saterusna mata si Nini ngagiler kana sangu nu aya dina daun tisu anu dicekel ku leungeun kenca Damar Anting. Katembong si Nini sabaraha kali ngajulurkeun letana, ngabaseuhan bibirna bari ti korona turun naik. Nini lapar. Rada lila oge si Nini nenjok kana sangu Damar Anting. Puguh geus 2 poe ieu teh Nini teu manggih sangu Sujang. Ceuk si Nini. Atuh harita Damar Anting jadi garo-garo teu ateul bari ngagerentes. Duh, karunya teuing baruk candahar 2 poe cenah. Coba deui ieu teh sanguna. Mending dibikeun we nu ieu keun wae aing make ge wareg ku angin laut meureun nya. Nu saterusna Damar Anting ngasongkeun bungkusan sangu nu tadi karek dicomot sahuap. Mangga atuh ieu Nini ye. Ieu wae mung hapunten nya. Kumargi tos aya tilas nyomot da kumaha atuh pan teu aya deui. Mangga Nini mangga. Aduh, nuhun pisan Sujang. Teu nanaon kurut nyomot oge daripada Nini kalaparan. Bagi 2 we atunya jeung Nini supaya bareng daharna Sujang. Wios Nini mangga kanggo Nini we sadayana eta tos janten milik Nini. Wios abdi mah engke gampil lah. Da sok aya ieu warung sisi basisir seueur nu icalan ini. Ngadenge jawaban kitu ti Damar Anting, si Nini jadi seuri bari pok ngawalon. Sakali deui nuhun Sujang. Nini kacida sugemana domeh bisa panggih jeung pamuda hade-hate seperti si Sujang. Tapi lantaran Nini asa jadi teu ngeunah hate ieu teh, kumaha atuh mun sangu teh ditukuran we jeung iteuk Nini nu ieu tina wesi kuningan. Kitu ceuk si Nini ngomongna bari mikeun iteuk wesi kuninganana. Damar Anting jadi seuri leutik bari gogodeg. Nih kuring mere sangu ka Nini ikhlas.
Sumpah kuring mah teu ngarepkeun balasan di nini. Kop candak sangu sadayana ku nini. Kin gampil abdi mah milarian deui. Malah bilih nini lapar kene, hayu urang milari warung sangu we nini. Keun itek mah kangge nini. Engke nini kumaha mapa upami teh itek mah nini. Ih, nini nyaho hidup teh manusia alus hate. Tapi wayahna ulah nolak. Ieu itek geus jadi milik hidup. Hatur nuhun nih. Kuring ge apal nini pasti jalma bener. Tapi hapunten punten. Kuring moal bisa narima kana eta itek. Kumargi eta itek pasti bakal leuwih gede mangpaatna mun aya dina cepengan nini. Saenggeus dikitukeun mah si nini unggut-unggutan. Nu saterusna maehna diuk sagigireun Damar Anting bari ngahuapkeun sangu ponyonaker ka tenjona. Maklum geus 2 poe 2 peuting teu dahar. Nya dina nyapekna oge katempo meni rewog. Komo waktu nyocolkeun bonteng jeung terong ngora kana sambal mah. Pikeun si nini beuki tambah nikmateun pisan ka tenjona. Teu pati lila sangu teh geus pindah kabeh kana beuteung si nini. Nu saterusna mah sanggeus ngarasa beak mah bungkus sangu tina daun tisuk teh dirapihkeun deui. Harita si nini ngalieu ka Damar Anting bari pok cumarita. Alhamdulillah nini geus wareg ayeuna mah Sujang. Tah ayeuna bagian hidup anu dahar Sujang. Ceuk si nini bari mikeun bungkusan daun tisuk kurut maena dahar. Atuh Damar Anting jadi nyengir bari ngagerentesna jero hatena. Sugan pikun kitu si nini teh. Dasar sial. Geus nyaho sangu teh erep ku manehna sorangan. Nah atuh make nawaran deui ka aing. Pangrasana mah can didahar we meureun ku manehna. Sujang, sok dahar atuh Jang, ulah sok era-era. Kapan ini oge bieu geus dahar hareupeun hidup teh era. Malah nepi ka nyeplak sagala saking ku nikmat. Sok geura dahar Sujang. Ari nini naon anu kudu didahar ku kuring atuh nini. Kapan sauna oge tos erep ku nini. Ieu mah da tinggal daun tisukna wungkul nini. Oh, ari kitu mah hidup teh teu ikhlas atuh meureunannya mere sangu ka nini teh ngarasa hanjakal. Sumpah nih, kuring mah ikhlas redo mere sangu ka nini. Atuh ari kitu masuk geura dahar sangu pameretin ini Sujang. Sangu nu mana atuh nih ieu teh nih? Walau Damar Anting jadi bingung ku tingkah laku si nini. Eta sangu nu dibungkus ku nini. Emangna aya deui kitu salian ti sangu bungkusan eta? Astagfirullah nini. Bungkusan ieu mah kosong. Eusina ukur tulang lauk, tulang peda beureum. Sok geura tingali ku nini. Ku kuring rek dipiceun ieu. Ulah dipiceun jalu. Kapan can dibuka bungkusna oge. Can ditempo naon eusina. Sedangkeun ayeuna hidup ngomongin eusina ukur tulang lauk jeung asin peda. Kumaha caritaana eta teh Sujang? Kapan jelas nih. Tadi ku kuring katempo. Nini geus ngadahar sangu jeung deungeunna nepi ka erepna nini. Harita si nini kalah seuri nyeri ya, barang dikitukeun ku Damar Anting deh. Kunaon nih kalah ka seuri kitu? Aya nu lucu kini? Damar Anting beuki heran. Jalu. Kawas nu heueuh wae mata hidup bisa nembus kana jero eta bungkusan daun tisu. Cikan tempo deui anu bener. Naon eusi eta bungkusan daun tisu teh sok tingali deui. Sok sanajan bari jeung bingung, Damar Anting jadi penasaran. Nu matak harita keneh oge bungkusan daun tisuk teh dibuka deui.
Nalika dibuka gebeg, Damar Anting ngegebeg. Kusabab nu tadi disangkana ukur cucuk pada berem sesadahar sinini. Tapi tetela eusina masih utuh keneh mangrupakeun sangu lengkap. Jeung aya deungeunna kaayana percis pisan jeung sangu samemeh dibikeun ku manehna ka sinini. Satengah teu percaya kana tetenjowanana sorangan, harita Damar Anting tuluy nyomot sangu nu karasa masih jiga tadi haneut keneh. Nya kitu deungeunna waktu diambean teh nyata ayana. Ulah heran Sujang, ulah ragu. Eta sakabehna bener nyata Sujang. Cek sinini ngayakinkeun. Hari ini teh tukang sulap tah, tawa tukang sihir nih. Cek Damar Anting bari gogodag heran. Nya teuing atuh, pokona ayeuna mah geus we heula nya. Engke ieu dongengna urang tuluykeun deui enjing Pageto. Da geuning waktosna tos teu nyekapan. Hayu ayeuna mah urang rehat heula we, ke urang tuluykeun deui nya Sujang. Heuloh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing Pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.